tan mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugihnya nama hayang dipentak bae lamun teu mentak kanyana bendu lah resep aja kita nu sugih eta mah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan dan nusugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak mau maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah resep jasa minta ke pemerintah dia tersep jasa minta ke makhluk yang tersep jasa aing penta tak Allah meresep jasa dipenta aja pending mau dipenta terus baik